keheula ieu hajengan ket nyanak bojona tilu di bareng lungsur eta paham ka abdi tilu nya ibu ulah sok geger ye di kokom aya di kokom aya dina Al-Quran tos ngajeblak pangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna seperti sing tarik masna wasulasa waruba eta saudina naon eta cek naon eta teh dina Al-Qur'an pek lalaki kawin awewe nu dipikabogoh ku anjeun tuh pek lalaki kawin awewe nu dipikabogoh ku anjeun dua ilu opat kang alah cek si ecem nya sapambelakeun lalaki ye teu kang sakira-kira rek adil rek sidik rek amanah mata lieur kana umenem pa in hitum Allah takdilu pawahidah hiji gitu paham hiji nu paling ujung paling dia ce Beni amana Beni aya ayo numpang badagna pun bojo nu di tengah pun anak nomor kahiji nu paling ujung pun anak nomor katilu nu kadua jeung nu kaopat bagian tunggu di imah bayaran sarua jeung milu tah eta mata koge capek henteu lieur henteu duit sarua tah matak ari ngaji make kieu teh biayana hungkul badak da ari ngaji mah ngareuna keneh sorangan Pak kirici pakai baju sehat lila itu ngana kuat dangdan kesel hayuan paling aja mus perang dia jam salapan harayu geus ka dieu hayu kera dia bros ya tuh mata koge da ari ngaos pangareuna keneh sorangan komo anu panetikan makaban ngaji pake gitu ari abdi mah kumaha nu menta aceng ngungkul ini nu menta jeung nada kieu berangkat kumaha nu menta ari abdi mah tuh nya aya naon atuh teh di Cihideung hiji teh paam teh ngebelan we ngawitan ece tah nu kali teh ka bumi teh tadi di nyata
Ayeuna mah ka mana deui? Lumpat. Cenah teh namina teh. Cenang. Dumeheus manawi kaping 14 dinten Minggon. Teu acan aya nu ngalebetan. Dina kaping 1 Agustus teh dinan teh. Ditingali ulah insya Allah bidan aya. Bingah beri ke alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinan teh. Ya, Ibu. Di mana di Cideung hiji. Kumati paje mun terasa ka belok, berat lurus aya perampatan 4 lurus deui. Ke aya deui kabeh mudun, pasa mobileun jalan oge. Dugi we ka dieu ayeuna. Tah urang Cideung hiji teh nuju namplokeun sujud syukur ka Allah. Wirehing ayeuna tos lebet kana sasi Rabiul Awal. Sasi dilahirkeunana junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad. Pangemut-ngemut ci urang Cideung ieu, urang Cikadongdong, urang Ciberem pernah ningali pameun teh Kanjeng Rasul. 570 Masehi lahirna urang mah can dijieun-jieun acan. Masih nu pangkolot tadi dege can dijieun-jieun acan. Urang mah tak geuning make di kieu-kieu. Sae Budi Parangga. Sapertos urang we gaduh putra 1 tahun. Budakna mah teu nyaho-naon, teh hayang ulang tahun kan teu. Ngan indungna nu jeteh teh jeung bapakna. Bunda, kumaha Pak? Budak 1 tahun. Urang ngayakeun ulang tahun. Haweul 1 tahun. Milangkara ka 1 tahun. Padahal bungkusan ngaplopan kaya tim piatu tak budak nama tenyangan selaku ibu dan bapak dedeh nyaah ka putra leres henteu pon kitu deui urang ka Kanjeng Rasul sok sanaot teu acan tepang pameunteuna jika kumaha-kumaha lahir baginda Rasul urang teh barokah nya barokah tadi gini kumahalul kiam ku Pak Ustaz dipimpin nya ibu hadirin rahimakumullah ieu syukuran urang kalor syukur dibagi 3 heuh singkat cakepnya syukur dibagi 3 hiji aya syukur ku hate 2 aya syukur ku lisan 3 aya syukur ku pagawean syukur dibagi sabaraha hiji hiji syukur 2 syukur 3 syukur tabiani ismawadi kopi hadirin rahimakumullah nuhun Ben Bitnan. Nah, Ibu. Syukur ku hate. Cek Bitnan teh Gusti, alhamdulillah abdi dugi ka sasi Rabiul Awal. Yuswa masih kena dipercanten ku Gusti. Tuh. Abdi tiasa tepang sareng urang Cideung 2, sareng urang Sukarame, sareng urang Ciberem, sareng urang Kubang Buleud, sareng urang Cikadongdong.
dinten ieu abdi sehat Gusti, sehat lahir sehat batin. Ari kitu hate sok aya geringna, aya gering hate. Keur gering hate tah hadieu ge meunang diwedak kumaha ge caketrep. Naon sama ieu anak teh mentrang hatena. Dah matak sing mentrang mana? Teu make sekungkar skincare ge mentrang we. Naon sabana hatena mentrang. Ibu nuju keuheu ka caroge. Sumping caroge, assalamualaikum. Waalaikumsalam tadi kunci. Osok gitu. Osok aya gitu. Naon sababna? Hatena geuning. Ece sok aya kitu aya. Heuh ngaranna ge jalma. Tuh, kurang duit tuh bisnisnya menjadi kurang duit. Hate. Keur keuheu ka salaki. Kitu tah ibu. Hate. Matak baginda Rasul ahlakul karimana sae. Tara belikan, tara benci. Ari urang sapopoe teh pidosaeun teh aya we dah. Leres aya. 2. Syukur kulisan. Mana syukur kulisan? Sing seueur dina bulan Rabiul Awal ieu teh di Binani, aya Binani palingnya. Bikokom aya, biaya, binan aya. Binung aya binung. Adi binung. Sing seueur lamun urang bener cinta ka Rasul membaca sholawat. Membaca sholawat. Mana dina sairna urang kudu maca sholawat? Adi makhluk kieu. Nu ayeuna sair sholawatna ya khairul faidah. Mangatnya. Judulna ya khairul maulud. Nyangakeun ka urang Cikadongdong, Cihideung, Ciberem, nyangakeun ibi manimol hok nya. Gusti ti. Mangga nyangakeun binan. Bi-oo mana bi-oo ya. Siap. Nyangakeun bi-oo nu di dapur. Keun engke bungkas-bungkus mah bi-oo. Kecanakeun mah. Siap. Doa
الحبيب المصطفى الذي هذا الحبيب المصطفى الذي كل العوالم قد بدا في نوره كل العوالم قد بدا في نوره يا خير مولود يا نبي 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت في هيبته جميع خصومه دلت في هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبي 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 يا نبينا Nahur itu kita kasayan disasi maulud tak ya khairul mauludin lamun tadi kaitkan sareng peringatan maulud nabi mingonan sok aya sakieu sok nganggo tena kieu sok nganggo sontin kieu sok nganggo panggung kieu kemang narai kana panggung kaitkan naik ke derajat teh suhuna teh kaluhur kemang wae atuh hayang milu muludan ieu biom tukang hayat kaluhur aya mah ieu lagi pan biasa mana nangkot dina naon dina temok eta tuh mana ieu biom teh tukang hayat ngan aya mah geus kolot erek barudak ngora asa kalin aya nu hayangkeun we lumayan piduiteun leutik-leutik oge kos pun anak beni itu teh nu tengah aya nu hayang di make up sehat anu rek ngajuru diladenan ibu hadirin rahimakumullah tah kitu teh kasayan dina saeureum mulut teh sok ai mingonan ye ulang Cikadong dong sok adieu mana ayeuna di Cikadong dong keur pangajian sok hadirin rahimakumullah tuh kitu tah pun bojong ngebel ka ai nu kakeur ngaji beundak ibu hadirin rahimakumullah panitia TCS nah jeung aing teh TCS nah hadirin rahimakumullah saya kasayan dina sasi Rabiul Awal mata kurang cinta ka Rasul teu sing seueur maos sing seueur maos sholawat lamun urang bener cinta ka Rasul mahalul kiam tadi eta teh nuju cinta ka Rasul asaqal badru alaina fantaqat minhul budur bislahu subhanallah qadu ya wajah surur
akhir zaman hartos lem lir bulan nusok nyaangan saena daya tandingan pakumpulan kasaya so ku rohman rohimna Allah dedena Allah dihana Allah panitia sibuk di kamari beting sibuk samen barudak ieu teh ditampilkeun beting teh barudak wah meuni careceh indungna sarua tampil nya biani tampil hadirin rahimakumullah ieu bingung ya demi anak ibu hadirin rahimakumullah ngan abdi nitip di dieu aya madrasah aya guruna nitip ulah kur hayang nitah hungkul aya murid di dieu disuhunkeun infak sedekah ulah sok ngeuleuweuh ieu mah dipasihan kartu infak 15.000 sabulan majar teh karena Allah angrewe duit ieu ari guru madrasah teh lain tongeret jalma perlu dahar perlu make digaji sabulan 100.000 katiti sabaraha sapoe jika teh sabaraha sapoe digaji sabulan 30 poe 100.000 tiru sabaraha mah masa kitu lah maniwatir dan dipikir-pikir maning kene ngaramet geus para ruku ngaramet geus para ruku jeung ngawak-wak di madrasah dipentak ngeutebrek kene wae teu majar maneh meuli kota mata keur HP 50.000 sabulan keur HP lah kota ayeuna kali satahun sabaraha tak keur kota hungkul 600.000 satahun encan di imah make wifi hayang mencang wifi cik sabaraha tak sabulan wifi 200.000 sabulan eta lamun kali satahun sabaraha ece 2.400.000 gede mana nu 15.000 jeung 2.400.000 kanu kitu hungkul eta ieu keur pika akhirat teh seuseut kamari Agustusan Pak RT penagihan Agustus hari aya we teu bere teu aya awak ulah sok banget seber pengen awak bararegunget tinggal nyangem teu hapunten heula nya asa ayeuna ieu mah abdi can gaduh ke ari tos gaduh mah disangakeun teunah kapan keur urang Cihideung hiji nu urang Cihideung hiji diramekeun ku urang Cihideung hiji nya ibu sadayana bingung ngagale lampu hias keur bumi ibu nung dipeser ku ibu nung nu ibu nung lain keur batur dihiasi bumina ku binung da moal ku batur kitu ibu sadayana terus ayeuna deui musyawarah bade muludan teu
mah pada ngiringan merek 20.000 datang ini ka dieu bapana datang pinuna datang budak opat dibawa tah sakitu tah mun di dieueun tah eta sabaraha tah deuwih di 20.000 tah mata pe barokah nya teh terus banget cebrek banyak awak bararagung atuh Gusti tah eta lo pakesan geus cebrek kudu jala lemar hate teh geura matak tempok pun bojo bareng ditikah ku abdi 85 berat badana 47 kilo ayeuna ditimang 87,5 tuh sugan mengeluh tara matak abdi mah salagi hirup kene ieu moal ka dikubur moal ka dikubur gitu teh hadirin rahimakumullah saur pun bojo ka abdi teh mah diri teh mah atuh di madrasah terus rada langit mama capek liren moal mama mah lillahi taala itu dibener lillahi taala sok aing bade lillahi taala abdi mah kitu bini capek mama itu lillahi taala berjuang terus di madrasah pagi-pagi di TK Kusuma kitu damelan rerencanganan ari hayang beung kumaha kodinya kudu olahraga ibu dia dibawa olahraga renang dibawa olahraga lari di dadaha lain bagi begung bagi badan tuh hadirin rahimakumullah matak keur urang Cideung urang Cikalongdong keur urang Ciberem resepna ketasing jebar hate lisan sing loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul membaca Al-Qur'an tasbih tahmid tahlil ibu sekalian matak baginda Rasul sadidal haya'i wa tawadu banget isin ku Allah dijamin ahli sorgana ku Allah Kangjeng Rasul ku tawadona Kangjeng Rasul eta maos istighfarna beni binung 100 kali nutos dijamin ahli sorgana ku Allah 100 kali maos ke istighfar cik kurang Ciberem iya geus can puguh dijadikeun ku Allah sorga sabaraha kali urang Cikadongdong urang Cideung Hidir maca istighfar tuh cek tos salat oge lamun nyase urang mah riweuh we assalamualaikum sehat assalamualaikum sehat pan bae assalamualaikum atau ieu teh tutukeun astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kitu osok itu aja sok baca mun kali we tilu tos 15 kali Kangjeng Rasul mah 100 kali sadinten sawengi teh mosin nutos dijamin ahli sorgana ku tawadon tara iri tara nganyerikeun batur tara ibu sadayana
urang Cihideung hiji, urang Cikadonggo, urang Sukarame, urang Kubang Buleut, urang Cibereu, hirup hayang sauyunan, deketan ka ulama, ulah jauh ti ulama, ulah sok nyanyerikeun batur, lamun urang boyong loba batur. Leres. Dina sairna urang sadayana, dina sair jang dangukeun ku bapa, dangukeun ku ibu sadayana, nyangakeun bi oom aya kadeudeuk ka nya mah bi oom bi eni binu kapayunkeun nya. Jang dangukeun ku ibu mangga nya. Simpen penjang sopan. Manaan ku ibu, hirup kudu jujur, ulah bohong, aya teh deketan ulama nu mere cacaan ka urang ieu mah keutri kasiniran saeutik teu ngaji asa nyindiran pandi geuing ngarah bener. Ibu teh nuju ngaos. Pikulu bihim cek pikulu matau bingit teh pikulu bihim isuk teh jangan wah ngaji deui bener kon heglo baca alma teh nyerang pandi benerkeun engke bisi salah salilana leres teu ulah kitu kadeu sing nampak yang dibenerkeun salah urang teh salah dalamun bener mau dibenerkeun urang salah. Contoh caroge ka ibu bari angkat katingali ku caroge mah kade sakada aya pikeun sanaon tah eta pinare opat pinare opat dua moal sapati-pati salaki lamun teu sebenarnya salah kadir mamana kade ngeunteung kana kaca sok tingali kumaha gini nya bapak diraga nu asli mah aya di handap nyon wadahna di luhur ditingali ka pengker teu ngait dua jadi morosot tah moal atipat salaki ngageureup ke sabda tah eta teh ibu salah kudak kumaha tuh akang nuhun dilereskeun mamah nuhun komo lamun teh mah kaku nu sanes beureum mamah isin tah kudu narima beuneukeun teh kudu asa pati-pati salaki mereka kitu atuh tah kang eta teh baru asa bener we bener ayeuna naon teh tuh susuna eueuhan teh nya ka mana tuh susu di eueuhan udah masih peot ge aya susu mah tah mata kieu kudu bener kudu jujur mata baginda Rasul sidik bener tara bohong ari urang mah loba bohong daripada bener ari urang mah ece loba kene salah daripada bener. Ibu keur teu gaduh acis kurah oleh kanu pamajikan kanu salaki di kamar aya ngagantung atuh batik nu salaki kurah koreh manggis 150.000
dicokot ku ibu 100.000. Tah lamun jujur mah, lamun jujur begitu sumping caroge teh na motor dun dun deng 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 truk standar tipe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bapak sekarang dikunci terek kunci itu dibuka panto dibuka panto tutup aja. Cali caroge teh cali caroge sila sumping bojo dumahos kasalaki tingalikeun urang Cideung Cibedeung Cikadungdong tingalikeun bojo sila nyun ke dihapunten jawab dihapunten pisan komo bapakku dihapunten ku mama kadang-kadang duit karena dibikeun kabehanan maksud jeung tujuan ini keur salingkuh lain kana naon bisa aya hal-hal ketika harap kurang sadayana dihapunten pisan komo mama dihapunten ku bapak rumasa tadi mama nyenak kantor 100.000 dina saku batik tadi hal keur didaukeun ku bapak sami-sami belajarkeun kana kaita sun kiri sun kanan sun ka teuna cik osok itu tara hei besok itu tara kumaha ieu Pak pada tete rumaos abdi tadi di nyanak artos 100.000 pan bukas bebeja tak jujur ngaranna geuning eta salaki biasa nyebut hampura duit tara dibikeun kabehanana aing teh nyahoan jadwal abdi mah tara dibikeun tara munu nyahoan jadwal kieu dibikeun kabehanana ge yo pameget ngaran duit geus asup ka pamajikan survei menunjukkan sesat kaluar deui betul betul paham eta teh tuh ece ya Allah kuliah tadi mangga besok matak ai pamimpin mah ieu teh Kang aing teh nyawa mah sok simpen heula lain ka salingkuh bisi aya hal-hal nu teu lipih ka hareup urang kolot gering palamun meta heula ka pamajikan mah hiduplah Indonesia Raya mah mana we aya itu mama tidak mang ngan mama dijinjak panari gaduh mah nyari dapat tinggal gerengan mah kumaha ayeuna hoyong ka mantri ujang hayu ini da aya duit kitu nu halus mah yo mun ditanyakeun duit mah ayeuna kamari artos aya keneh kurang dibikeun penta deui mah ayeuna di penta deui wajar pamimpin nanyakeun ka bawahan dengekeun wajar pamimpin nanyakeun ka bawahan tinggal kieu we ye putra manglim aya manglim kadang-kadang aya mah ari atos nu kamari aya keneh Kang aya ngan anu ieu atos digaleukeun kamari teh mama teh balanja beas 5 kilo teras sayureun teras meser lisah teras sabun jibak
ras aku gas ras CF tadi we ngagali rokok janaka kamu akan oke ayah akan ayah kene sesama 50.000 deui geus akang teh nya gitu mah ya atuh ku akan tamani teh 500.000 tah nanya teh itu salaki teh kurang dipantah deui aya bikon mah aduh nanya ke kade maulah kitu bisi nurutan ulang cikadongdong wajar atuh pamimpinan nyakeun ka bawahan dak kudu riweuh atuh cuma cecok kayak rumah tangga jujur erek senam bebeja heula ka salaki ya bunda mau senam boleh untuk hari ini dan minggu ini mama istirahat dulu ya nggak boleh senam cici bunda mau senam enggak mau silahkan yuk masalaki Allah momotoran hari Allah duit kecebrok pada make motor kudu bensinan lain tuangkeun salaki teh ku pamajikan teh salat duha 2 rakaat wi Fatihah rakaat kahiji ayat kursi 10 kali rakaat kadua wi Fatihah Al-Ikhlas 10 kali 2 rakaat teh beres berdoa ke Allah Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wa quwwata qudratuka wa ismaka ismaka beres jadinya istighfar 30 kilo ibu sadayan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 30 kilo ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 30 kilo ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 30 kilo lancar salah kita usaha padahal pun di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bunda? Ya sehat, alhamdulillah. Bunda berkat doa bunda lancar. Ayah mau transfer ke bunda ya sekarang 2,5 juta. Oh, eta doa ibu dijabah wal lancar usaha salaki. Lagi mau hantam senang. Kita menang di idina tete. Nya tete kudu bebeja heula ka salaki. Pada itu dirinya mah doraka udah mesti sehat-sehat. Kalau anak peti ai pokona teu gara-gara. Panas pengkel cenah. Ari anggar dipake ku salaki mah kaos gebok. Ai keur namun. Nah, itu dipake ku salaki juga gebok. Kita mana tuh usku cenah teh eueuh.
Iya teh bener. Mantak sidik bener pantrang bohong. Dua amanah nuju dipercantan ulang palo ya. Mantak amanah ti Kangjeng Rasul. Ibu hadirin rahimakumullah. Urang bener-bener cinta deui wae ka Rasul. Sholawat deui. Ya khairal fidah. Nyangakeun binu. Nyangakeun BNI. Nyangakeun Ibu Yayah di Pali Desang Ibu Ida. Nyangakeun pajengan di Pali Ciberem. Hapunten anu kasun. Ya khairal fidah. Nyangakeun.
matak kesalah paham teh ulem teh tuh ibu matak seurkeun mau sholawat saur Imam Turmudi Kanjeng Rasul parantos nyaurkeun sing saha jalmi nu maos sholawat insyaallah dina poe kiamah bakal kain cacang hoyong sasarengan sareng Kanjeng Rasul leres hoyong sasarengan sok gederkeun lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi sunahna talaksanakeun aya muakad sunahnya aya goer muakad sunah muakadna bi ya sunah muakadna memeh lohor 4 rakaat uih duhur 2 rakaat sabaraha uih beres natapan maghrib 2 rakaat uih isya 2 rakaat sateatan subuh 2 rakaat jadi jumlah 12 rakaat ku uang teh ulah dikantunkeun eta sok emut atuh ka guru kersana kiai diusuk di Ciberem amanat teh kitu jang tak ulah dikantunkeun untuk subuh ulah gegeredegan we hayang balik ku abdi dimanfaatkeun ilmuna emu ka Pasaepulo kapungkur pernah janten guru di MI Sukawuri anjeunna parantos dipunut ku Allah mudah-mudahan ditampi iman Islam na Pasaepulo tuh ibu dimanfaatkeun abdi kieu widi heula kanu janten guru teh kumaha ya abah abdi nyunkeun teh lanjut jihad fisabilillah itu hadirin rahimakumullah nyunkeun widi heula kanu janten guru teh lanjut teh jihad fisabilillah tah kitu teh yung ngomong ka kitu aduh dah cekabi makan tuh nurutan cekabi ge teu kudu ngecebrek yang nurutan mana tadi ge dinas laguna jang ieu mah kumaha atuh dah hate teh ningali batur meuli kulkas anyar panas tiris ngekebrek kunaon mama teu kieu aduh panas tiris krok sok dikrok teu daek beureum gamar kulkas dina tonggongna teh eta ningali tatang meuli kulkas ulah panasan kitu boga duit mah buru-buru meuli erek cash erek kredit nu penting mah boga we teu kudu riweuh ningali batu deui meuli motor anyar dah nyaho modalna ngareunah dina tanggul teh ngareunah dina tanggul manful teh ngareunah dina tangal teh deula itu batu nu meulina urang nu ngecebrek sok aya nu kitu aya urang mana jamana iya ulah surunding batur tah mata kulisan tadi teh Pak ibu sadayana ku pagawean naon ngalaksanakeun salat nu 5 waktu duhur asar maghrib isya subuh ulah dikantunkeun Bapak di dieu masjid mentereng alus eusian berjamaah tah masjid memeh di salatan ku batur urang rajin heula salat berjamaah bisi eueuh nu berjamaah lalaki awewe berjamaah meunang ieu ibu hadirin rahimakumullah kitu teh keur mah urang mah keur galau kieu atuh
salaki keur ngacol ka beuki galau ragak deui ka urang lamun salaki keur galau buah-buah Gusti teh abdi painten ieu teh abdi Gusti kitu atuh nu halus teh lain aing ge bisa kitu mah bisa dah ieu interpretasi mah ya salaki keur kurang beuki ngageulis tampil beda saat datang salaki dibuka kurang hah pamajikan dirakieun dibandingkeun jeung tadi dioconan kurang geuning pamajikan geus ngageulis teh geulis keneh pamajikan aing caduk kudu ngaheula itu sah cek dina hatena tah matak lamun salaki keur teh urang siga geulis cek ye di imah dengekeun di imah binung ya lamun salaki kalau ya binung ngageulis tampil beda datang reci street buuk di pop ding buka apa teh gitu waktu halus ngahulang we na porsi Pak kunaon ngahulang ayo ningali mama begitu cantik mau minum apa kopi susu teh manis anu aya we bapak mau ngadorek sakit ieu ku bapak we nyalakna inteu ieu suami tuh kan halus eta ieu mah kumaha tuh datang salaki ruang leuwih juga juri pinarep nyengsol make baju daster anu sabarolong teh blus ka kamar bau hangser blus ka kamar mandi rawoy eta BH itu kana jero leuheung calana lamun bersih eta teh darat-darat lamun teu koneng tengah teh hideung ka bantu teh cika tuluh kitu mah kalau ada sesahankeun blus kana sesahankeun sing bener anu lupat minal iman teh dibaca we anu lupat dan ngaruh sama kitu teh rumah sak ya budak manglin kalenya hadiri lain mah kumaha tuh pan ana dopatu minal iman teh kebersihan itu sebagai pada iman kitu eta nya biani binung biaya kale hadiri bino kaya nah Allahu Akbar tapi tentang menang di bo mata di imah mah montong di titi we keur salaki buka tepokeun pantingali ya kan baik dah keur salaki ya moal doraka uis mah bodas moal hideung nyace kecuali lamun diganti dari kudu kone ayeuna mah belah dieu di luhur hejo belah dieu kone kalau belah dieu percis tiga manu kurang eta teh so asa warna we nya ece keur sahadi kita demi suami anger bebeja heula ka suami tadi dinan pontong geus isi soliah mah kitu panggilan baginda Rasul ke suaka bojo ya Humairah wahai wajah yang kemerah-merahan tah ece ye wajah yang kemerah-merahan
blast on, blast on. Paham tak? Ya mah kumaha tuh salaki teh kira-kira geus kolot urang pamajikan incu opat panggilan teh hei Hajar Aswad dengekeun laki teh ngajarikeun pamajikan teh ai baheula mun ayang ayeuna geus boga incu boga naon disebut batu hideung eta teh ngajarikeun batur bener henteu nah ulah sok ngajarikeun batur kos kamari geungnya situasi dan kondisi di Jakarta ngajarikeun batur mah turun jabatanana ge bener henteu nah ibu hadirin rahimakumullah nyebut ka batur boloon uku da urang teh tengareunna lain budak ka urang teh kolot maneh teh lamun teu dipilih moal jadi rakyat teh moal bener henteu sok paham kalau dia matak nage ibu sadaya matak tadi syukur teh dibagi sabaraha hiji syukur dua syukur tilu syukur kupada melan salat infak zakat ulah sok seuseut murang kali hayang soleh urang nyontohan anu hade bi nya nyontohan urang ka budak nya nyonto ka budak awewe urang ditium contoh kanyeumpurana pun bojo ditium mah oyong sabatas mama tiungna oke teu kudu jadi tiung asal bojo terus ditium mana yang ditium tapi oyong sun sabatas mama oke kitu we ya mah kumaha tinggal cuma teh awewe ditium teh ai manehna teh ditium pasti balik eta teh urangna ditium heula ke budak panurutan pasti bakal minta dia mau buka budak laki hayu berjamaah pada sahur kau teh di kopiah ya nu bapak kopiahna pada aplok-aplokan kikituan ari sirah kolot mah 7 kopiah teh ai budak 4 nomor 4 pada aplok-aplokan kikituan pada baruku manceng kapan kali itu pangmelikeun da teu sabaraha hargana ieu kopiah teh pangmelikeun teu cara meuli tiung denai sok sabaraha tiung denai ayeuna sok anu motif 225 anu polot 250 eta teh anu aya teh dia denai sarua we jeung ibu ge dipake geus dipake mah teu denai kenaon teu eueuh ge men geulis kapan teh tah nu jauh ke teh lain denai teh lain nya tah nu keuceut teh anu coklat lain denai eta anu penting mah alus dipakena masing denai ge dia anggar muncung lain denai muncung diu pe kau tuh teu mata koge putra hoyong sarole hoyong nyaan urang mere contoh ka urang kali matak dina sairna ibu sadayana alamate nya alamate anak yang soleh hoyong putra soleh hoyong sok dangukeun ku sadayana nya hei bi siap kaharep kade bisi poho ka panitia rokok keur supir jeung keur tukang kibor kade bisi poho panitia wa tawasau bil haq wa tawasau bisob silih imutan silih elingan siap alamate nyangakeun ka urang Ciberem nyangakeun ka urang Cihideung nyangakeun eueuh nya biaya bidedeh bimomo alamati anak soleh iku
manut ing syariat kang dilisani alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuwane putra nu soleh urangna kudu soleh masihan contoh ka putra leres teu tuh ibu sajam setengah langkung 15 menit ibu tuh hadirin lain makur matak ringkasna urang peringatan maulud nabi ieu bade nyonto nulat contoh baginda rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa pangutama utamina jamin iman nu pangsai akhlakul karimah kitu aja